parawan nyorangan lempang di jalan arek nuturkeun tukangeun be menit centil etana bergoyang-goyang Awas aya mama. ditilik-tilik bari jeung disidik-sidik ini mah sangat menggoda ah neneng centil ieu akang tea Awas aya mama. Sieun. akang teh lanang anu berpikiran sehat aya resep aya cinta rahasia tong cara romel Awas aya mama. Aya. alasan mah muarek beakeun akal luncat kana jandela rahasia Awas aya mama. Walah naon jang bogoh ka awewe. Nah kitu kumaha abi nasieun ku indungna. Waduh. Ah. Keun bae eta, nya keun bae. Da urang mah teu bogoh ka indungna. Ari ku bapana kumaha cenah? Ah bapana mah keun we urang tilepan. Uluh. Bogoh eta baju ditelepan. Asal siapa celak. parawan nyorangan lempang di jalan arek nuturkeun tukangeun be menit centil etana bergoyang-goyang Awas aya mama. ditilik-tilik bari jeung disidik-sidik ini mah sangat menggoda ah neneng centil ieu akang tea Awas aya mama sieun. akang teh lanang anu berpikiran sehat aya resep aya cinta rahasia tong cara romel awas aya mama ah alasan mah muare beakeun akal luncat kana jandela rahasia Awas aya mama. Wow. Aya alright.